Aduh, kana ditung saya nu melian. Sugana ka mana atuh ayeuna ye? Are ka dieu sugana aya ye. Rongsok. Lumayan hiji ya. Rongsok. Kawarung heula teboga kopi, teboga rokok itu nyata aduh. Kayak itu sahanya euy. Oh, si Abah teh juga mulungan rongsok ieu nama euy. Lah, tapi deketan banyak ah. Rongsok. Menang deui hiji. Rongsok. Menang hiji euy. Hah? Kesangka kana rongsokan ieu. Kana rongsok kakek nama euy. Lain Abah, lamun gawe deui di urang lah. Gawe. Heeh. Mau wakak kakek nama harga ngan rongsok heula urang mah. Hah? Harga ngan rongsok heula. Oh, nah eta mending mana gawe jeung rongsok? Tugane atuh kana rongsok mah aya leuwihna kakek teh cuma tong 35 teuing di maneh. Geus lila kana rongsok. Nya heula. Lah ini urang boga jualan eta kitu mah. Nu bener. Ayo gerayu. Naon we boga naon. Rupa-rupa pokona mah hayu. Hayu urang teh. Yuk buru. Bah. Hah? Ayo ka dieu tuh. Moal ke daguan di dia ke? Hah? Daguan di dia. Kopi aya ditu jeung caneut. Moal daguan di dia kakek. Nah aku naon? Hah? Naon ku naon? Daguan di dia cepuguh ieu mah rek disuguhan kurang rek disugemakeun hayu buru. Atah moal daguan di dia urang merek daguan di dia. Daguan. Kakek tuh kurang disokot atunya. Cokot ka dia kakek. Abah. Diajak ngopi embung ting kunahawan ayeuna mah kada diajak gawe embung hayang jadi tukang rongsok siapa ting kunahawan ayeuna mah siapa jadi kitu jadi robah jual ku aing lumayan tah siapa atuh kitu mah. Tah eta. Mana ke? Tah. Coba ningali barangna. Atuh can bebeunangan barang kitu mah hese atuh Abah teh. Wah ya buat segala kakek bener kakek. Modet. Perbotolan nih kakek mah. Perbotolan botol aqua pan maha meureunnan. Hah? Oh, maha botol aqua mah. Oh, aqua. Heeh. Paling oge 500 perak. Naon? Inuk kieu. Tuh kira-kira 500 perak. Mau kilona tuh? Hah? Mau kilona tuh? Hah? Enggak 5 kilo kakek. Mana? Iya, tuh di junjungan kieu. Iya teh geus di kilo ku urang, ai percaya ka urangnya 20 kilo we. Ieu mah. Oh, 20 kilo. Nih ke 20 kilo kakek. Ieu teh 20 kilo bah, ieu teh 20 kilo. Keun bae dibagi 2 lah urang geus ngalehan we. Keun aya dijieun ka 10 kilo lah, arek 10 kilo. 10 kilo. Heeh, urang geus ngarugikeun dewe Coba. 5 kali 5 10. Aing aku 5 kilo yang 10. Sabaraha mealian? Hah? Gampang heula tumang-timang. Sianan. Melian? Heeh. Sabaraha mealian rongsok? Mealian? Hah? 100 naon? 100 perak. Naon teh 100 perak? 100 perak kakek. Ya 10 kilo ngukur 1000-an. Itu kira-kira. Aya nama keur murah kakek nu kieu teh keur murah mata kurang mengaju melian 100 oge. Aya nama murah mah tina kardus, murah tina kardus mah tina perkardusan pokona nama murah. Ai mun daya galon-galon kieu mah bah kamari urang ge 5.000. 5.000 kira-kira pakai 5.000 mah sekarang jual kabar cobaan barang mah ningali galon memang eta ge galon ngan aduh aing galon sieu coba sor atuh da galon bani mah rongsok keurana ge hayang alus meuli di toko. Heeh memang eta ge ngan aduh sabaraha hargana sabaraha? Hah? 5.000 meureun 10 kilo teh ngan ukur 10 kali 5 50-an teh pira. 10.000 kakek ieu. Mung 10.000 dibelikan mah. Mung 10.000 mah naon? Mung. Jual geus ka batur kakek Jual ka batur sabelah. Eta 10.000 kawani mah tukang rongsok teh. 10.000 nya. Mana? Ya, mung 10.000 mah 50-an. Mun anu bahan anak ka Abah urang ngajual sakitu teh mun ka batur moal. Aduh aing euy. Tuani rek neanganna ka batur goblok aki teh kitu jual mah teu wani hayang eta 10.000-an sakieu mung teuing nah harga galon sabaraha? Mahal harga galon teh bah. Model Abah mah teu ari mung mah balah. Jor we kan sajenkeun engke Abah murah ning kitu keur kakara mah ngurana promosi bah kudu mahal. Hayang loba langanan mah teu balik jiga kitu neangan moal bebeunangan harga kitu moal. Kalau bati sabaraha tuh kakek teh harga bati sabaraha di lagi murah rongsok teh murah daripada kita mah aing mantok kakek mantok geus mantok lah